Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah dina dinten ieu aya tepang deui sareng Ayah Henry dina pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah minggon kamari hidup atau ngalaksanakeun PTS hasilna alhamdulillah saraenya. Nah ayeuna urang lajengkeun deui materi urang dina buku paket. Nah dina dinten ieu aya bade ngadugikeun materi ngeunaan kecap rundayan. Nah kecap rundayan teh pertemuan sebelumna atos dibahas ku ayahnya. Nah ayeuna dina pangajaran 2 aya deui kecap rundayan. Tah anu ayeuna bade dibahas ku ayah nyaeta rarangken tukangna sarengkeun. Nah, ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu rarangken hareup. Nah ayeuna rarangken tukang. Jadi imbuhan belakangna sarengkeun nya. Nah, ayo urang bahas materi rarangken tukangna sarengkeun ieu nya. Mangga hidup simak. Dah kecap rundayan teh terang teu naon hartosna. Nah, kecap rundayan artina kecap asal anu ditambahan ku rarangken. Rarangken teh kata imbuhan kata sambung ya. Aya sawatara rupa rarangken. Aya sabaraji, aya 4 nya. Yang kahiji nyaeta rarangken hareup. Terus nu kadua rarangken tengah. Nu katilu rarangken tukang. Sareng nu kaopat nyaeta rarangken barung. Tah anu urang bahas ayeuna nyaeta ieu rarangken tukang ya. Nah, hiji kecap asal lamun geus dirarangkenan ya, lamun disambungkeun atawa geus jadi kecap rundayan bisa ngasilkeun sawatara rupa kecap anyar atawa kecap anu beda. Nah, eta penjelasannya. Jadi rarangken teh lamun dihijikeun pakai rarangken imbuhan belakang atau tukang atau depan itu akan menjadi satu buah kalimat yang utuh ya. Itu. Tah, terus rarangken tukangna sarengkeun. Dah. Ya, kata belakangnya imbuhan belakangnya nah sarengkeun. Nah dina pengajaran bahasa Indonesia rarangken teh artina imbuhan ya, imbuhan. Nah jadi ayeuna urang diajar nyieun kalimah nu make rarangken imbuhan tukang teu belakangna ceungkeun. Nah jadi na sarengkeun. Nah tangetan contoh kalimah-kalimah di handap. Nu kahiji ngaronjatna harga BBM tangtu gede balukarna pikeun masyarakat. Tah ieu kalimah teh aya dina teksnya, dina teks di buku paketnya di halaman 26 nya aya patula patalina sareng dina halaman 22 sareng halaman 26. Tah didinya nya. Nah, urang diartikeun ku bahasa Indonesia naon ngaronjatna teh naiknya menambah atau naiknya harga BBM teh tangtu gede balukarna. Naon balukar? Balukar teh gede akibatna pikeun masyarakat ya. Jadi naiknya harga BBM itu akan banyak dampaknya bagi masyarakat atau akibat. Jadi balukarna tah mana kecap rundayananya eta ieu rarangken. Nah tinggal urang bahasnya. Jadi kecap rundayananya eta ieu balukarna tah nu di warna beureum nya. Nah mana imbuhan tukangna? Tah ieu imbuhan tukangna teh nyaeta rarangken tukangna.
jadi balukar ditambahna jadi balukarna. Ta balukar teh akibat artinya ngaronjatna harga BBM tangtu gede balukarna ya, akibatna dampakna pikeun masyarakat gitu. Jadi kecap balukarna asal tina kecap ieu tah balukar ditambah kena jadi we artina balukarna. Nah ya kalau balukarna teh kaasup karena kecap barang gitu ya. Taina contoh nu kedua, budak nu pinter eta teh ngaranna Desi. Nah anak yang pintar itu namanya Desi, itu Indonesianya. Jadi budak nu pinter eta teh ngaranna Desi. Mana kecap rundayana? Nah iya ngaranna rarangkena naon? Nah karena di tukangna aya nah gitu ya. Jadi ngaran plus na jadi naon ngaranna teh namanya gitu ya, paham? Jadi kecap ngaranna asalna tina kecap ngaran. Jadi kata dasarna ngaran, kata asalna teh ngaran ditambahkeun jadi ngaran. Nah itu saha ngaran hidup? Oh eta mah ngaran hungkulnya. Budak anu labuh dina sepeda kamari ngaranna Ucok misalkan, tak gitunya kalimahna eta. Contoh sejenna naon wae. Nah anu make rarangken tukangna teh seueur ieu manehna badana miceuna bulana sareng karuhuna. Manehna teh anjeunna pakena ya, badana awakna ieu teh, miceuna membuangnya itu teh bulannya bulana, karuhuna. Cing atuh miceun sampah teh tong dina solokan bisi banjir. Tah ieu contohnya. Badana meuni nyeri kieu gara-gara kamari labuh misalkeun tah. Manehna mah koret lamun dipentak ku urang teh misalkeun contohna tah gitunya. Contoh sejenna anu make rarangke tukangna teh seueur manehna anjeunna badana miceuna sareng sajabana. Tah ayeuna urang ngabahas rarangken tukangkeun. Tadi mahna ayeuna mah keun. Nah contohna ieu, leutikeun baju teh ari gede teuing mah nya. Naon kecap rundayana cing? Ieu nu ditandapana nyaeta leutikeun. Rarangkena naon cing? Ieu keun jadi leutikeun. Nah jadi kecap leutikeun asalna tina kecap leutik. Leutik teh bahasa Indonesiana kecil. Mun bahasa Sundana deui teh alit, lemet gitunya, lemet alit leutik tah. Anu ditambahan ku rarangken tukang keun jadi leutikeun. Nah kasup kecap naon ieu? Kecap naon pagaweannya. Leutikeun baju teh ari gede teuing mah naon bahasa Indonesiana? Kecilkan. Pak baju itu kalau sudah besar mah gitu, kalau sudah kegedean. Jadi baju teh dileutikeun ke tukang jahit supaya tidak besarnya. Eta leutikeunnya. Leutikeun sora TV teh ame teu gandeng. Tah bisa eta ge contohna nya. Pangleutikeun calana abdi mah ieu panjang teuing misalkeun. Tah eta tiasa ya contohna seueur contohna nya. Nah salajengna nu contoh nu kadua ieu. Ambeh tereh garing mah poekeun atuh baju teh mana cing ieu kecap rundayana? Mana kecap rundayana nyaeta poekeun. Nah ieu poekeun terus rangkeun tukangna keun janten poekeun. Naon kata dasarna? Kata kecap asalna kata dasarnya poekeun poek. Nah, kecap asalna poek ditambahan rangkeun tukangkeun jadi poekeun ya. Poekeun popoean teh ame tereh garing contohna kitu nya. Poekeun eta ulen teh ame enak misalkeun. Eta kicimpring poekeun supados garing misalkeun kitu nya. Nah seueur deui contohna tah. Nah ieu contoh sejenna ieu.
colokeun, asupkeun, tarikeun, pelakeun, tarikeun ya atos nya tekedata colokeun naon rarangkenakeun huruf kana aya dua karena colokeun itunya colokeun casan ieu ka listrik eta mah misalkeun punten asupkeun ieu buku kanu kantong tarikeun eta tali ameh pageuh pelakeun kacang eta supados janten dinu taneuh misalkeun ta eta nya pelakeun tarikeun asupkeun colokeun sareng sajabana seueur deui contoh-contoh nanya tah ayeuna pancen tugasnya naon tugasna hidup ayeuna teh nyaeta prakteangan kecap rundayan tina wacana hemat BBM anu mana aya hemat BBM teh eta anu dina buku paket anu terus diajarkeun ku aya anu terus dibaca ku hidup dina halaman 22 teras jeung hemat energi nu mana hemat energi nyaeta dina buku paket aya dina halaman 26. Nah naon kudu dibaca ieu dua teks teh nyaeta tulis hasilna kana kolom dihandap tah ieu jadi baca heula ku hidup teks teras diteangan dipilarian ku hidup naon wae kecap rundayan dina dua teks ieu nya kecap rundayana naon misalkeun ieu mah contohnya leutikeun tangke tulis ku hidup naon rangkeun tukangna na atau keun leutikeun mah dakeun jadi tulisna keun gitu kecap asalna atau kata dasarnya leutik tah gitu gampangnya. Nah jadi nu pertama kudu kerjakeun nyaeta baca heula teks ieu hemat BBM kahiji tos beres pilarian di dieu nya carana ku aya dipasihan nganggo pensil atau paltot dicoretan mana ieu anu tes anu kaasupna rarangkeun tukangkeun tandaan ku paltot seret tah ieu ke disalin ka dieu nya tos beres nu ieu anu hemat energina misalkeun nya tah sakitu mungkin materi dina dinten ieu teh anu kudu disampaikan kudu didugikeun mudah-mudahan hidup ngartos pamit ngartos semangat teruskeun nya hatur nuhun kana perhatosanana mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang di sareng Ayah Henry dina waktos sareng jam anu ayeuna sami nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.